Eta gini anu. Dongeng nu na urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu tukang kupat tahu sisi rea keur ngumah piring piring banera naon lawan beureum beres ngumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat reuwas atuh teh masinis sugan teh tanda bahaya di rem tret begitu eureun nolong aya naon mang teu aya naon kantun bumbu goblok siapa mana wae maksudna mana nek bariskeun sakola anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beungeut. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Ceuk bapa lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan. An aya hiji saurang belah kenca. Duh dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duh ka atuh da dipi orang kupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ya jadi mawanian teh sieun ku majikan maneh kunaon di dieu duka dari pihak orang kupun bojo sia ge ka itu aduh tai dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nya atuh aya dongeng mah kudu gitu